Nu matak ngabatalkeun kana sahna saum urang teh diantawisna nyaeta asupna aya dunya kana liliangan anu aya dina diri urang samodelkeun irung ku ngorong atanapi ayeuna naon deui ceuli ku ngorowek ceuli atanapi ayeuna nyeuhil sing sanajan leutik diteleg ku urang itu batal atanapi aya anu asup tina liang anu aya di handap boh liang hareup atanapi liang tukang eta batal nu mawi nalika urang BAB di tengah siang samodel kieu kedah tiasa ngajagina bilih naon bilih aya anu asup deui ka jero kan tenan ari anu kaluarna pulen sumengkel mah panalika ku urang diempotkeun teh meureun teh aya aen anu geus kaluar asup deui ka jero tinangtos eta jadi batal kanggo urang mawi kedah hati-hati upami urang BAB di tengah siang langkung sae mah kanggo urang sadayana supados teu batal dina saumna BAB-na alihkeun wae ayeuna ka wengi. Hatur nuhun mugia manfaat kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.